Sampurasun, tepandai sareng simpuring geus sawara dina warta basa Sunda. Dina watos-watos parenting, geus sababaraha minggu katukang, hubungkon Balai Endah Kabupaten Bandung kakenaan rupa-rupa musibah. Salah sahijina budalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data nu katalungtik, kurang leuwih 1.555 katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeung ku Cai Wahangan Citarum tea. Nu ngalantarkeun Cai Wahangan budal teh, salian ti gedena cai hujan oge, ku ayana sasarepan cai hujan anu teu katanggung jeung teu ngocor kana pamalir alatan robana runtah anu ngahalangan sapocoran anu ngabalukarkeun cai jadi ngayembreng. Pamarentah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadatang korban jiwa. Sabab dumasar kana laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa alasan kabawa cai caah tea. Aparat pamarentah ngarasa kapamil jiwana milu anjruk ka Wahangan Citarum tea. Gubernur Jawa Barat katrengrengat sateka pola ngayakeun tarekah sangkan eta musibah teh teu tumimplik bae ku jalan nyieun tanggul secara babarengan di sisi Wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudeureut Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu teh. Rereongan ngayakeun tarekah ngumpulkeun waraga keur sumbangkeun ka warga anu kakenaan ka musibah teh. Utamana nyumbangkeun obat-obatan sabab geus mimiti loba nu katarajak ku rupa-rupa panyakit. Di antarana anarakel jeung mencret akibat tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus busuk. Ku ayana hal eta, boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen maradi ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas sisingkuring, pamarentah ge teu cicingkeun ku ayana musibah kieu teh jadi panyebab sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan tina bibit barawit jeung panyakit. Rupina mung sakitu. Simpuring Lisa Laura, sejak amit mundur, sejak mumpur kasadayana.